bahkan orang bankna bae ge nu konsultasi ka imah sabaraha bank hayang dihalalkeun kukula ditanya heula kumaha ternyata haram. Jadi berarti kredit model ayeuna mah hampir 99,9,9,9 carang aduh halal carang. Masya Allah ada pun bisa salah kredit dua harga lamun boga dua harga haram kita mana nu meunangkeun eueuh ieu motor sabareuh 10 juta lamun cash lamun kredit 15 juta haram mutlak haram seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu meunang dua harga. Tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah cash bae 10 juta teu meunang kredit atau kreditnya 15 juta teu ngajual cash masalah atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah. Itu kan babari sebenarnya manu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama. Gula pajar ngaharamkeun kredit bae rame kieu mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana. Ngajina sih di tukang sate bae goblok teu budak. Anta kayak ngaji di majelis. Abe karasa hareudangna. Nu di majelis ge kalaluar hareudang. Masalah. Jadi kredit dua harga haram. Hadisnya geus jelas tah mah. Teu kudu dibacakeun. Langsung Kanjeng Nabi. Dua akad di ditu nama disebutna diakdain. Dua akad haram. Motor 10 juta cash. Kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram. 10 juta cash. Kredit 15 juta haram. Naon bae? Naon dek kagincu-gincu. Dua akad haram. Tapi lamun satu akad cash 15 juta, kredit 15 juta. Masalah. Masalah. Barangna eta keneh. Lamun kieu mah kula mah jualan motor ye. Ieu jualanna dua rupa. Nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu. Nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit tak kabeh ka ditu. Ieu mah 15 juta kredit. Kredit ieu mah nu ieu mah cash. Harga berbeda, barang beda. Masalah. Tinggal nyaho doang murah. Masya Allah karim ku bodoh-bodoh tinggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madhhab lan utawi madhhab iku qat'uhu dan tugelaya si wong bibabi masjidin kalawan nyolong lawang masjid wajiz'ihi lan kayu batange masjid la husrihi orana lam pite masjid wa qanadilatus rajulan pirang-pirang lampu tangden urupakeun ieu qanadil wala sahulan utawi qalasoh qatahu iku den tugelea siwa bimaukufi kalawan maukuf nyolong kang den wakafak wa ummi waladin saraqaha lan nyolong ummi walad kang nyolong ya si wong haing ummi walad naimatan hale kang turu au majnunatan atawa hale kang edan urang masih keneh ngabahas tentang qat'is sariqah, tentang had nyolong
cek Islam di mana maling gesani sobe yakni 4 gramen emas eta adalah wajib dipotong leungeunna 1/4 dinar insyaallah ruba dinarin 1/4 dinar sadinar 4 gram 1/4 berarti sagram saeutik kuari kumaha lamun maling lawang masjid ai kamari mah baitul mal di urang baitul mal aya dana sosial ieu mah baitul lawang masjid ngedeng bae di masjid ai baheula mah sabidug-bidugna sebloon-bloona baheula balik nganjang teh ka masjid jadi balik nganjang apel ka masjid hees jadi subuh mah tetep hudang sanajan teu salat antara di masjid ku ari waktu jauh ka masjid budak aju masjid nagepan dikunci boro-boro rek sare urang gerek milu salat di dinya ditungguan rada penting teuing geus teu bisa jam 9:30 geus teu bisa salat isya di jero masjid jadi hampir cara di Mesir deui di Yordan hararese salat negara Islam tapi salat hese aya waktuna kos kantor kunaon bisa kitu lantaran loba kecurigaan di Timur Tengah nu mantak ditutup lantaran masjid dipakai kegiatan kumpulan politik entak tutup besi aya kegiatan di urang mah eueuh kegiatan politik di masjid paling ge besi maling loceng masjid kitu doang di urang dan mantak geus di masjid mah ulah aya naon ulah aya loceng bagus besi sieun di paling ulah aya beker bagus jam bagus ulah aya bebaskeun besi aya nunduk salat hajat salat tahajud ti peuting jelema liwat nunduk salat atuh dibuka we cenah eta di usiana kuno mabok sugan we atuh nu mabok kebal-kebal manyana ge aya di masjid-masjid deui. Ieu pikiran urang sempit sehingga masjid teh dikunci. Aya naonan sih masjid? Nah, ieu sempit ge nurutan Wahabi. Aya ge Wahab, Syiah, Wahabi, Muhammadiyah dikaronci masjid urang mah ulah bebaskeun masjid teh ieu tatangga dik sarolat ge di masjid hese sepi jadi masjid teh baheula rame di masjid teh nu mandi nu wudu nu wiridan kuari mah keur mah masyarakat arbung ka masjid dikunci masjid teh dikunci masyaallah kan sakumaha kantor ulah nurutan Wahabi baheula mah di Jeddah Masjid Apung bebas jam sabaraha bae ge barang ayeuna dikuasai pengurusanana ku Wahabi mutlak atuh geus saya teu bisa urang kadija waktu salat di luar waktu salat teu bisa ditutup
salat duha asar teu bisa magrib teu bisa jadi eta mah masjid teh lain jang salat jang deuleueun masjid mah wudi'a lis-shalah. Adapun kalau banu sare-sare briefing urang jadinya dilarang tidur di masjid ini kecuali bawa kasur. Itu atuh. Tuh ya. Kan masjid deh besi penting rek tahajud jelema ka masjid nilai tahajud di imah jeung di masjid kan lain aya itikafan besir salat hajat besi batur nu liwat kemudian cat salat isya perjalanan kan nu istirahat karena musafir masjid menu Allah tinggal aya pengurus tapi atuh di dinya tah eta masjid jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sabenerna mah kos kitu aja ku ari baloba kecurigaan dikunci tapi ieu mah kizae teh ngaringkuk bae di masjid kapuyengan meureunna hiji teu gableg duit dua nyandu tilu nu kolot marah bae kapuyengan cak nu kolot datang ka dengan mawa kanjut bahwa anggeus-anggeusan lah cak jana weuh deui jualeun dula-deuleun aya lawang masjid dibuka ku jadi engsel lah lalaudat benar dipanggul dibawa ku nyana ka tukang nyieun kuser maksudna dek dijual bawa dipaling ribut leungit lawang masjid ribut leungit budak lawang masjid makanya kayu jati medang di Jepara wah ukira aya anu ngabaranja anu tadi di dieu bae mah bangunannya nanti ludag lidug ke HSD ke ludag lidug deui aya saha Jaki Zaid oh Ki Zaid nu nyandug teh coba selidik bener ternyata Ki Zaid bawa Ki Zaid ke polsek amankeun lantaran diserbu masyarakat akhirnya dibawa ke kejaksaan sidang begitu disidang ternyata Ki Zaid bener maling lawang masjid tak kumaha Ki Zaid lamun maling malawang masjid apakah kudu dipotong leungeunna wal madhabu cekal madhab qat'uhu potong leungeun Ki Zaid di babi masjidin ku gara-gara maling lawang masjid sewa dipalingin masa kumaha lamun maling kitu pangrari budak wari mah maling pangrari moal wari mah jahona jeleg imah bae meuli anggeus teh jauhan bangsa pangrari pangheret teh jauhan kuda-kuda moal nyahoeun moal bae kajen kuku bahagia meuli anggeus kuari mah bae ngancak emak baheula beuh siang ke mah tasawah teh lain dipelakan ku pare naon mak pelak listrik manya ih kayak pelak listrik teu harti keur mah macam listrik dipelak gorenganan sawah dijual rentul listrik engke mah jualan ge jualan imah siang ke mah ngahuleng bemanya jualan imah sebab baheula mah jualan teh kan dipanggul
jadi rarasan debo berarti imah di papanggul orenganan lain di Perumnas datang ka Krus kuari Masya Allah tah sia geus lamun didinya hade irup lamun geus jelema jualan imah lamun geus tahu buleud nah ieu geus kuari tahu buleud geus datang ke akhir zaman nah kudu dicekal budak sia akhir zaman ye sumber fitnah sia ye cek mah aing ge baheula asal tahu buleud bae geus di dieu teh kiamat sia ye urang mana sia Tasik cek dia mah teh oh berarti Tasik sumber fitnah ye ieu tahu buleud dia digoreng dadakan bana maghrib mana ya sholat tahu dadakan beres itu aduh ayah baik lamun Ki Zaid kuari maling pangrari masjid kayu-kayu batagan masjid kumaha eta sangsina tetep bae potong leungeun Masya Allah la husrihi teu kudu dipotong leungeunna Zaid maling lampit masjid tah lampit masjid mah teu kudu dipotong samak masjid lampit masjid sajadah masjid eta mun dipaling teu kudu dipotong wah cak pamalingan mantep ya lain hartina teu doraka tetep ngan mun maling eta teu kudu dipotong leungeun nah lantaran lamun lawang masjid mah kepentinganna jang masjid lamun pangrari masjid kayu-kayu masjid mah jang masjid tapi lamun lampit mah sajadah jang sholat beda masjid mah bentuk bangunan khusus masjid sajadah mah jang kepentingan umum beda sajadah mah jang kepentingan umum artina kepentingan umum teh saha bae nu make silahkan kan saha bae sajadah dek lalaki dek awewe dek kolot dek budak didinya make sajadah sudaekna berarti lamun dipaling teh mah dipaling nyana ge meureun boga hak didinya sebab ieu lampit masjid mah jang umum di antara masyarakat teh nu umum teh nyana berarti nyana teh boga hak dina lampit masjid jadi lamun dipaling teh kudu dipotong eta mah anggap aya haknya na di dieu asana diparalingan ya. Lain nambahan lampit maling beda ya ari lawang masjid mah jang kepentingan masjid ja urang eueuh lawangan ge salat jadi bae eueuh lawangan ge salat jadi kayu masjid misalnya nusakna jerebebeng di hareup teh naon tadi luhur ieu kenteng dihandap lisbang gunana kan lisbang gunana lisbang lisbangan ge jadi bae bangunan tama pamantes pangria-ria aksesoris dong tah teh dipaling guyana tah dipaling eta teh jang kepentingan masjid maksudna kepentingan masjid mah jang masjid beda ari jang masjid mah masjid tapi lamun lampit mah lampit sama eta mah bagianana urang umum tah nu mantek eta mah henteu kudu dipotong leungeun termasuk lampu-lampu masjid
anu dihurungkeun lampu teh ditenden di masjid kemudian sok dihurungkeun cacaangna jang masjid apa jang urang jang masjid bahasa bodoh aing mah dicaangan elos dari caangan elos jadi cacaang teh jang masjid apa jang urang tak ana jang urang berarti urang boga hak cacaang masjid dibaling atuh teu kudu dipotong leungeunna wek urang tuh urusanna caang-caang urang kumaha lamun ieu meuli lampu masjid kristal di Iran meureunna hurung herang ngan ieu mah henteu dihurungkeun sakadal jang papaes doang jadi coba urang teu ngalap manfaat kanyana sebabnya teu bisa dihurungkeun jeung teu dihurungkeun we mah sakadar papaes lampu teh jang papaes masjid supaya masjid kadeuleuna sieup teu pernah dihurungkeun ta eta lampu nu jang papaes masjid dipaling wajib dipotong leungeunna sebab tah jang masjid eueuh kurangan naon tuh urang gitu mah jangan sakadar ya caang teh kan lampu mah urang butuhna cacaang tah lamun lampu nu sok dicaangkeun dipaling teu kudu dipotong lampu nu jang sakadar variasi doang di masjid jang masjid dipaling wajib potong tuh bedana kos gitu doang tah ya Allah teman-teman kitu naon ngaranna pandai-pandai hakim teh kos Quran wakaf ditenden di masjid kepentingan anak Quran dipersilakan sahabat nudek maca Quran mangga berarti seluruh masyarakat muslimin muslimat boga hak eta Quran haju Quran wakapan dipaling ku kizaen henteu kudu dipotong gitu macana aman lain aman wajib ganti ngan teu kudu dipotong wajib gak gantian ongkos tadi lampit masjid beunang sia kemana ke sia dijual wajib ganti ngan teu kudu dipotong ganti wajib ngan teu kudu dipotong beda jeung lawang masjid udah potong leungeunna beda teh sakitu ieu mah lain urusan urang urusan jaksa anu memutuskan hukum kiai mufti nu dilibatkeun dina urusan pemutusan hukum di Indonesia mah teu berlaku ku ari mah kos kieu atuh masyarakat maling loceng di masjid kabupaten di masjid kabupaten maling loceng dipermasalahkan padahal dana pembangunan masjid kabupaten misalnya 3 miliar letik 10 miliar letik 20 miliar nu dibangunkeun nama paling 10 miliar tina 20 miliar nu dibangunkeun 10 miliar tah saha nu maling tah saha nu maling ngomong sia tuh saha je tuanin sia tuh kan masyarakat memaling loceng babak belur huntu aya di tukang huntu babak belur tah 20 miliar jang pembangunan masjid kabupaten 10 miliar dibangunkeun nu 10 miliar deui ka mana Arang sana masyarakat teu nyarah umeureunana. Tah eta kos kitu. Antak tunggu ke di akhirat. Deleukeun ke di akhirat. Lu terkait di dinya sing gejebur dadah. Ceuk urang teh dadah sia aing panas. Dadah. Nyanda belun jasa ka urang. Kata kuari orang bangun main-main hirup ngaler ngidul ngetan ngulat tiga segedeng deh waktu orang
geus loba jasa nu baralik ka ditu ka lembur aslina nu 50 tahun 60 tahun 70 tahun sarua tukang korupsi tukang maling antapkeun modar kege karasakeun ngerebek di neraka jahanam bareng jeung sia ya waduh amankeun diri urang hook ke urang ye kena rokok ge panas tuh ngomong seuneu geus ribuan tahun ngeunahna sabaraha lila sih di dunia paling ge meuli Lexus baby bed paling ge meuli istananya awewe atuh sakikituna doang ya sakedeung deui terkutuknya pancena kieu kitu aing mah bisa nangan sakitu doang aing mah bisa nangan sakitu doang elingan nyararana dielingan gitu dek areling bisa sakitu doang besi engke di akhirat aing dipanggil aja ucai mangga Gusti tahun sabaraha sia hidup jangakeun ka Gusti sadaya-daya bara aya catetanana nyaho sia pamarentah sia harita korupsi terang pernah sia negor ai langsung mente gusingan abdi ngocoprak saksi dah sia Haji Pendi terpercaya aing saksi yang apa terpercaya aya Haji Makmun ngabesan eta ya sekadar ngomong abeh ke di akhirat ayah nyaho saha-saha nu korupsi nyaho ulah pajar teh nyaho insyaallah nyaho jasa insyaallah kiai nyaho ti mana itu urusan aing nyaho bukan nama insyaallah aya nu ngabejaan aya jasa saja na kieu nu ngabejaan iya itu urusan aing entah yang nyaho nuker ngajabat keneh ge kuari emang nyana teu bebeja ka aing aya nu bebeja pantecat tolol amat ye sia lu tolol nyana nu bener bebeja siapa kos kitu bangun embung ka nyahoan teh ya nang tarolol kabeh saha cenah kiai atuh wartawan ge nyaho wartawan ngocoprak bae dina koran emang kieu sok maca koran sih sok nyelidik teu heran ieu mah ka aing koran majalah jararah tuh komo nu laporan langsung mantan pejabat ge loba anu bebeja ka koran nu kuari ke kaji emang kuari lobaan teu loba mantan pejabat luhur tuh loba di dieu aya nu langsung ka dieu ngajina aya nu di mobil bae ya tuh jauh aja jalan bebeja kurang ngaji di mobil bae cenah kieu kurang bunga hiji jeung masyarakat je oplo atuh budak adengin ku jana ngaji deui mah ngaji si kos kitu turun ngaji nya hiji jeung masyarakat pejabat lain nya namanya sampah masyarakat geus turun ngaji tawadhu lah cerai minggu hari pemal ngaji hayang kan dengan neraka los mah kabejaan doang ya urang gedena ganjaran ki ngahiji aju haridan ngelapa eta gede ganjaranna aing ngaji di luar bari ngarokok ngopi dah saya cerek gitu main jejal-jejal kena nyawa ka dieu coba teu teu maksud ja ieu mah majelis kajenting leutik ge mun diasupan asup bae dia kabehan asup bae ngan parae henteu atuh teu kudu jaga kaget teh kudu masing-masing we sih di luar atuh sing tentrem teu ngomong we kula mah sing tentrem guys di mobil nu di handapeun tanggal Ambon takang sate oh salah pokoknya ngaji be pokoknya ngan beda doang ganjaran sitik
Nah eta maling Quran nu diwakafkeun jang umum berarti ayeuna jang umum berarti nya ge aya hak di dinya ketika aya hak dipaling atuh sarua jeung maling nyokot haknya ngan haknya sabaraha persena eta teh nyaho berarti kan kudu wajib ganti sebab aya nu baturan nah ngan dipotong teu kudu loba masalah kuarima lain maling lampit lain maling loceng lain maling lawang carang maling kotak masjid kotak masjid dipaling nyawa-nyawa air di tukangan masjid nunjol sekali dua kali tilu kali selidik horeng DKM berlaga pemalingan sial teh DKM anak kalana DKM na catetanana aya fisikna eueuh jeung moal digantian deui ku nyana teu masalah tinggal ke tanggung jawab di akhirat. Kedua aya deui nu mabok aya yang meuli minuman eueuh palingeun aya kencreng masjid cokot tabang sekalian nyungsep nggak bakal. Nenu jadi masalah wajib potong apa henteu sih eta duit kencreng masjid. Kan eta mah umum tah jang naon tasarrufna. Eta jang kepentingan masjid encan jadi wakaf sebab tah mah saman keneh nu geus jadi wakaf mah benda. Jadi eta mah kakarak ge harga duit saman jang kepentingan ngaropea masjid menang tadi dinya jang mere sakadar imam lain gaji mere kemudian jang muadzin menang muadzin mah digaji kok cenah imaman teu ai imam mah kapan wajib jana salat mah mun teu digaji teu salat burung nyana khotib wajib teu sata digajina lantaran dia ada lagi kewajiban kos puasa puasa digaji ge budak leutik jadi gaji mah ceng puasanya kayak ku abah dibere duit sapoe 1.000 wow leutik teuing 1.000 mah nawarnya nan adu tawar teh kolot jadi puasa budak leutik mah wajar tamrinan kolot maca khutbah kudu digaji mah beuh tawa maning dirantai diasupkan ke sumur parem cor beres ulah kena hirup deui maksudnya ya Allah kos nikahkeun haram duit nikah gedaran haram tah eta berarti jelema anu endek ngalaksanakeun agama eta teh dipersulit haram duitna. Tapi lamun nyin administrasi negara nikahna mah kuku mah geus bodoh eta mah aya tah rada beda jeung kieu lamun kiai diundang ka dinya kemudian nikahkeun hadiran jadi saksi dan lain sebagainya balikna dibere amplop duit eta mah halal. Wah cenah dasarna bae kiai mah kos kitu cenah. Kan ai kiai mah datang ka dinya teh deuk dibere deuk henteu masalah cenah mah. Eta mah bonganannya na mere. Ari ieu mah kan dipatok. Sekian tah patok eta lah anu mantak jadi haram. Berarti aya pengkondisian khusus lamun henteu nyana teu ditikahkeun. Eta haram. Namun ge malaku lama sakadar ngurusan negara doang tuh dek nikah mah tuh mangga bae. Ieu can boga duit kula mah ieu, tapi nikah bae hae geus ditikahkeun. Suratna mah ge bae gampang. Kumaha geus aya duit bae. Ieu teh urusan ai hayang beres atuh mangga tuh beres atuh masalah. Nikah mah telos terus masalah. Berarti terpisah antara nikah jeung administrasi masalah. Hararese kos itu seutak seetik segulak segilek beda tuh
Lamun nendeun Quran di masjid nu sorangan di paling batur wajib potong. Wakaf yang umum teu wajib potong. Beda seutik. Qur'anna kos gitu keneh. Tuh kan? Lampu yang kepentingan umum di paling ya teteh teu wajib potong leungeun tapi wajib ganti. Ketika ieu lampu yang hiasan doang henteu aya mangpaatna urang di paling wajib potong. Beda seutik. Tuh. Nya. Kuari nikahkeun. Ieu mah lamun henteu dibayar surat nikah teu ditikahkeun haram. Tapi lamun kieu mah aya urusan nikah mah mangga bae urusan administrasi mah teu urusan lah aya bae engke insyaallah teu masalah mah urusan administrasi terpisah jeung urusan nikah. Beda seutik kan? Tapi hese eta. Nu degeng. Degengnya sih degeng. Tuh beda. Masya Allah karim. Sautek setik. Hokos kredit dua harga. Lamun boga dua harga haram. Kita mana nu ngamenangkeun eueuh. Ieu motor sabareuh 10 juta lamun cash. Lamun kredit 15 juta haram, mutlak haram. Seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu meunang dua harga. Tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah. Cash bae 10 juta teu meunang kredit atau kredit 15 juta teu ngajual cash masalah. Atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah. Itu kan babari sebenarnya mah nu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama. Gua pajar ngaharamkeun kredit bae rame kiai mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana. Ngajina sih di tukang sate bae goblok teu budak. Anta kayak ngaji di majelis. Abe karasa hareudangna. Nu di majelis ge kala luar hareudang. Masalah. Jadi kredit dua harga haram. Hadisnya jelas tah mah. Teu dibacakeun. Langsung Kanjeng Nabi. Dua akad di ditu nama disebutna diakdain. Dua akad haram. Motor 10 juta cash. Kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram. 10 juta cash. Kredit 15 juta haram. Naon bae? Naon dek kagincu dua akad haram. Tapi lamun satu akad cash 15 juta kredit 15 juta masalah barangna eta keneh. Lamun kieu mah kula mah jualan motor ye jualanna dua rupa nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit tak kabeh ka ditu ieu mah 15 juta kredit ieu mah nu ieu mah cash harga berbeda barang beda masalah tinggal nyaho doang murah. Masya Allah karim ku bodoh tinggal. Itu geus jahogan ngaji geus jahogan. Jadi baheula ge kos kitu. Ya Allah. Aya bae kiai ngredit diseungseurikeun. Itu can puguh salah kan kiai mah. Ngan lolobana memang salah. Naon sebabna? Kan geus ngomong kula. Jeung properti geus ngomong urusanna bank. Jeung leasing geus jauh. Bahkan orang bankna bae ge nu konsultasi ka imah sabaraha bank hayang dihalalkeun. Kukula ditanya heula kumaha. Ternyata haram. Jadi berarti kredit model ayeuna mah hampir 99,9,9,9. Carang aduh halal carang. Masya Allah. Ada bisa salah. Takos gitu jadi tada toh tinggal cenah kula mah alhamdulillah kiai kredit tuh nyana mau ngajual henteu aya nu cash kredit alhamdulillah cenah kula ge kredit teh enggak masalah tah mah urusan sorangan teu kanyahoan ku jelema masalah jeung Allah sia sing ada ulah gogocekan jeung Allah. Jeung jelema mah sih digocek-gocek aja jeung kiai jeung wali ge kagocek-gocek bae. Jeung Allah moal bisa kagocek sia. Moal kajeun kumaha ge ringsak sia. Asa ulah ngagocek Allah bae. Urang kuari pan lobana ngagocek Allah. Jelema mah bangun tawado. Jelema mah bangun kieu bae. Kosi eta. Gogocekan gara-gara kos kitu. Ulah hirup bahaya di mana bae Allah mah aya.
ulah sok ngabohongan Allah tinggal gitu doang mentak ilmu loba ilmu gede tapi bangun jang sorangan ge seuseut nggak gocek Allah sebab naon sebab lamun urang teu gocek Allah hampang deuk nanaon ge mentak lamun dina tanbihul mugdarin dijelaskeun naon sababna urang teu daek salat ti peuting makanan ucapan mata ceuli mungkin terganggu berat deuk salat tahajud tuh eta teh kos kitu gogocekan jeung Allah pajar teh mah Allah teu neuleukeun jeung teu nyahoeun sakit kituna rek sia de ulah sok ngagocek Allah kos Maradona bae sih ummi waladin sarqana imatan himma di urang mah ya mat ummi walad amat dijima kemudian boga anak ngaranna amat ummi walad ke di tukang bakal diceritakeun per amata kuari dipaling keur hees wajib dipotong leungeunna atawa dalam kondisi buta ummi waladna edan majnunah tetep bae wajib potong 1, 2, 3 tinggal kaopat masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kangjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hirup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi tafsir tersebut dileungitkeun sejarah ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf tafsir Fahrul Razi tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi ya wari aya tafsir baru sih hade di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta
Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita, jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teteh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang naon kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sia ada tak engke aya penelitian ka unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon, kitab mana bae, tercampur henteu jeung sekolah, nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhna 24.000 pondok pesantren, nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta, nu keur diopenan ieu teh tah, na ieu 1.000 pondok pesantren, engke bakal aya penelitian ngaji naon bae, naon bae, terus. Engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum, wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kok kitu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh, tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Iya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu peruk besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona mah. Mun ditanya engke ka dituna, siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA, jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya, kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren, tinggal kumaha kiaina.
Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama kos kitu. Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah caritakeun cak hansip pula mah teh. Ieu kiaina bae. Dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Tah eta kos kitu. Nah ieu engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon nyahueun Amerika. Kekuatan di Irak adalah orang-orang anu selalu memperkuat tafsir-tafsir sejarah-sejarah, sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipikeun teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Buku peradaban Islam teh geus dipikeun ka sungai Tigris, timbul deui kuari. Mata kewalahan selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkeun kuari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh. Nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah. Hasilna. Nah mantak cikula ge bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal? Tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jasa. Engke timbul ke tafsir keduanya. Dibaca, oh wal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dah tetep bae kateliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun kada mentek pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsirna ge, terjemahanana terus. Mentak aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Ke kaluar ti Kangjeng Nabi, kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanah iman dek ngedukung. Itulah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun aya. Wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Ngadengikeun ayat malah deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deui. Kamu lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun hetikus endang. Aduh.
Gusti Allah geus jadi santri Cilongok wari atuh kusaha barang bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di Badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah juru kabadug Qur'an ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nu nundutan sial emang sial sia mah wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud ka Anjeun Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh meneh Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wahum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur kaluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu di hareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek dek masjid siap emang di Arab ngabangun masjid teh dek ilaha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang mah alah budak ngabangun masjid teh sakieu keur darurat da urang dahar gesek ngabangun masjid tolong teman panitia goblok teman panitia guys bedak sok ditaluturkeun ai ka panglima kamari teu bisa hadir engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kudu heula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa tapi lamun itu kangen darurat kieu nya ngeun masjid beul mabak masih geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur aya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri di dalam negeri di negara Islam di negara kafir tetep bae janji Allah melalui hadis tu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetep bae moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji nagara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta kene tuh kos gitu nah itu terus bae
malereun beukeun bahkan kadugalan beki akhir zaman beki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetep aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breug ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah geus janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngareram tah eta mah geus sabodoh bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkeun kadenge Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Qaddafi kaambel ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tah ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajen kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos kitu bae zahirina alal haq teh kos kitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq teh aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke masih di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita raja anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah nurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha bae UJ jadi tak kenaon eta nyana anu zikir cek nyana zikir lah kumaha mere duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ-na tadi gitu tadi tanya ke orang zaman saha hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah sia ngadenge pernah milu sia ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos kitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai we aya saha kiaina sakabupaten catet anu saha ku sia pernah disogok 99,9 saha teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya seetik berarti aya ngaji teu pernah neraka tinggal kitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nya osok ceramah osok aju sia milu kadinya aju sia ngalakukan henteu kudu manuturkeun we surga sia ha aju sia kurang sabarema salat ngan milu doang heuh urang mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir cek nya teh aja sia ka ditu dahar gula ge pokona zikir dahar mere sida kana henteu gula sia tuh mere kabeh nu tukang daharna ieu kula mah tukang daharna oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus eta teh kumaha
jang saksi doang Masya Allah zahirina alal haq kos gitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae sadesa sak RT ge aya bae RT santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang Masya Allah. Nah iyalah karakter Yahudi itu seperti itu asup ke kanjeng Nabi nyarita amanna keluar ti kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran berarti aya anu terselimut di dalam hatina aya anu tersimpen di dalam hatina aya anu ditutupan ya di jero hatena bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mentek diteruskeun ka dieu walam wallahu a'lamu bima kanu yaktumun padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi sama sekali berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli bae nekan deuk keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah la libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ke Gusti Allah jadi orang di mana baik atuh kanyahoan orang di imah leuleut TV Allah menyahoeun wah sia kudu nonton TV bae kadeulean kanyahoan ku Allah orang susumputan dek nonton golek deh ya orang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu beuh ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengekeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh deuk lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cekena kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kangjeng Nabi kos kitu disatukangeun mah teu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apa lain Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ Muhammad anjeun bakal ningali katsiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa yaqauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kedua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukangeun malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah
ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib, ismi teh di jerona geus terkandung uduan, ismi teh di jerona geus terkandung aklihi musot ngadahar barang haram, ismi teh mencakup kana bil ma'asi, mencakup kana maksiat-maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dia dijelaskeun deui berarti ya ta'aqqul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui, per menit lain deui. Isu kieu sore kitu. Di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi. Madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub, di mana-mana keuyeub tak bae cicing. Waduh nya mah. Ieu cacakipna ge kaluhur matana ge melotot tapi mun toel de lempangna mundur. Eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh. Ini ismi bohong, dua wal udwan selalu zalim aniaya. Ya kiai dianiaya, aya ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai, teu resepeun neuli jelema damai, nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan. Iya Yahudi teh kos kitu teresepeun aya damai, nya nama teresepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji. Datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pun damai teh nu kos kitu ngaranna teh. Waduh, teresepeun Yahudi teh kos kitu teh teresepeun jasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tanu mantak geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran. Geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu mah hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngahareupeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngalempangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jam moal rada bener bae. Bener jasa mah jam moal rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha moal cak ulah moal imah rada dong rada sebab naon atuh itu informasi di luhurna ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan ai kuari mah nu malingna satpam dek bener kumaha atuh nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik kuari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh apan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri pitangkepeun eta teh apa nu ngurusan urang berarti nyana urusanan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener teh geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urangna rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah atuh sabodohnyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas banyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba
lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggalan ku batur ti heula nya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana itu kene lamun aya pilkades pilkada pilgub pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus sholat haram teh riswa eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina ya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta ayo sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun datang sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen gugu paling disengseuikeun sia naon sababna ieu energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aqlihumus shot bejakeun ka kiai nu make udang-udang ya kitu kitabna geus teu percaya wa aqlihumus shot Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyohor rukun wudu pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian sanu gajina sekian esok waean gitu kan sakitu hebat ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir di mana di lapangan nya nu ceramahna ayo sia Cisoka di barare kiai duit di Belaraja di pasar Kemis ayo mah ngabejakeun doa ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat ka niai ieu wa aqlihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur nyaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus soregan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna tah teu pan mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng Besican kabacain dari ku kiai aduh magaring nu kamari mah teh aya gori hadir sia nyawan we teh kiai jeuna lain nyawan we aing nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu aja di pasar Kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh lo bagai ti Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajakan atuh ieu mah jan kiai batuh ka dieu aya loba mah
Duh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inggris lain masalah ilmiah na apik na baheula mah boro-boro disogok ayat tek bae nu ekah ya nu ekah embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna besi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh ada rizin gas aduh Gusti Allah biasa lain ilmu mah babarin bentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu kuari cara petang jasa teu masantren ge kuari jadi kiai Haji Oma Irama teu kadenge jama santrena sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing sama dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh kenyana mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu teh kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nyana kitu atuh dakwahna marilah kita dengarkan jeng nya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nyana mah kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi watara katsiran minhum Anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayuna fil ismi gegeuraan gagancangan musabakohnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu henteu nyogok alangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikan ajang kuari mah teu aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai-kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon bener kiai bener pokona mah ka dieu we unggal bulan ngadoakeun cek teh teh kiai oplo deui sarwana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun ieu teu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah
geus nyana di alam ku Gusti Allah. Oh berarti tegas. Adapun nyana dek nurut dek entur urusan nyana. Ulah kieu puluh ya peleh kieu kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa. Teu bisanya, teu bisa. Heuh nya hesenya. Oh kieu yang teu bisa jasa. Cuma tuh atuh teu naon lah sakali-kali mah teu naon. Kesi lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya. Tolong kiai mah. Potongan goblok gawe. Eta kiai Allah mah lain gitu. Kiai jatuh bisa ieu. Mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram. Haram. Geus. Balik cenah, nurut teu nurut urusan nya. Ngan kiai di alam ku Gusti Allah. Oh, cak Allah kiai aing sia. Naik derajat sia. Rajan teu boga mobil. Oh masalah, guys. Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menjogok teh rakyat kabehan bari. Jadi lurah na nyogok rakyat da disogok kabeh kan. Baheula mah tek dek pilkada. Dek naon kitu ngajadikeun bupati. Tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya. Ah, di urang teh aya 50 kursi, beuli 30. Geus mayoritas suara. Geus kajeut mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok. Tapi ketika drek dibuka otonomi daerah, ya pilih langsung ku masyarakat. Masyarakatna dibelian, geus aya tanda tangan malah set. Wah luar biasa. Aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan, aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan, aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan. Eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun. Kajeun aing mah henteu ngarokok ge, nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu teu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong. Bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud. Hileud ku ari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan. Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara. Ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya. Asal geus ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kadua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah, ulang-ulang mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana? Hayang nu mana eta siksa? Inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masya Allah geus azab mah kos kitu. Iki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah. Geus sabaraha poe teu bari sasare, nyilip sare ge. Moal bisa ku kitu ieu mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantap kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Lalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu tak
karak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya ikan naon cepet. Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhiratku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh euy. Nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ieu kuat. Riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Ti mimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan. Buang ka warah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Ti mimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Jacak Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu ateul kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sekepatah. Aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sekaligus ke Jayapuri cenah didinya. Aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetep bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit. Salametkeun orang tidak sogok menyogok. Sabareureut sia ieu nyogotna. Beureut 200.000. Mah. Naik atuh 500. Mah. Naik atuh 1 juta. 1,5 juta lah. Tawar-menawar Gusti Allah. Dan mantap kurang ieu mah sakadar nyaritakeun. Sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tiba heula sogok menyogok. Guru-guru geus tiba heula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti gitu disogok ya deh bawa baik ada itu ke milih makulah makuman teh baik itu teh tawaran kredit ente mal sudah bagus teh jelema bagus hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba labi sama kanu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe ku nyana model tadi
emang eueuh kiaian di Yahudi, emang eueuh kiaian di Nasrani. Laula yanhahumur rabbaniyun. Wallahu a'lam.